Aing mah rugi bandar pagoy teh si Dudut mah kabur deh. Tuh gak, jika amang-amang gondrong kabar tes ya gak? Aja. Tuh, Iya aja. Rek naon ya? cuy. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam. Bade naon, Mang? Ayo oge aya. Rek naon jalan jangan aoge. Ting. Aya oge mah aya di lebat. Kejina naon teh. Naon cenah oge? Tengah jauhan atuh. Cing ah kitu Urang corona oge nah cing. Tong gitu atuh. Tong gitu. Mangga ya moal. Tenang we. Memang eta oge nagoroan buru ka dia. Aya teu? Gak goran buru gaing magarila ih. Aja lo. Oge, ya siraru yo. Kagak apa si Raru, aya aku naon nyebut teh si Raru ka abi teh. Abi teh jelema ye si Raru. Gadis remaja. Aya naon da aku goroan. Kayak ya siluman harimau. Ayo makan dulu ting. Augi, rek nanya ye. Kunaon si Dudut kabur? Padahal mek dirajakeun di itu teh. Kan gara-gara naon dititah ngepel, dititah nyeseuhan, mung kabur. Atuh lain tanggung jawab urang eta mah. Mau ngasa kamar yang mawa si Dudut. Apa kana mah tayang nyaho yang baikeun deui, par kami dilian jeung anak ayam. Eta anak ayam pelung teh buka kalikeun deui ah. Mung teh nyaho. Alah siaga, wahai mana dipencit teh kamari. Oh meureun jal eta da urang mah teu boga hayam. Ata layang teuing eta mah da geus milik urang hayam itu mah. Si Dudut mah masalah maneh we. Da si Dudut na oge, da urang kudu kumaha atuh. Tanggeus atuh ieu we nya dua tah. Sangeup cuy. Aya naon ieu teh? Tagoning si caduk si dieu teh. Kunana tuh si eta mah sang kabur. Jadi we riweuh. Baos ya. Teuing si sirit mah geus ngajedog di ditu, genah-genah si atuh di ditu mah. Alim ah, Dudut mah amang we. Kumaha tah oge? Urang mah tayang nyaho. Tayang nyaho nya gak? Najis teuing ari kudu ka urang mah. Oh, anggap teuing kudu dibawa ka itu. Amit da we. Jal, amankeun jal. Ayo, alungkeun ku ayo ka cuman ini. Kasih mandiri, ayo.